hatimu pocong pas mam ramen. Oke, assalamualaikum. Jadi cerita nanti kan abdi bade mam ramen di Ciawinya. Anu orang Ciawi jeung sejaman namanya pasti henteu asing deui ka tempat ramen anu ieu teh. Nah, pokokna mah di dinya we lah tempatna. Abdi mangkat nama tiluan sih, tapi pesenna 2. Soalna anak abdi mah henteu tiasa pisan, mam lada saeutik oge. Jadi daripada mubazir mending suruh we ningali emak bapana emam. Teganya. Nah, ieu keur enak-enak emam teh ujug-ujug we aya pocong dateng bari jeung babawa ember. Terus aya wae jalmi ayeuna namanya. Sampai salaki abdi oge cenah ge deuh aya wae jalmi ayeuna namanya milarian artos saurna teh masih hirup keneh we tos hayang jadi pocong. Mana pecenan dede? Ujug-ujug aya suara bocil protes pesenana teu nyampe padahal mah emak bapana teh tos abis pesenan dewekna mah malah ka nembe nyampe tuh pesenna oge malah raraneh we dipesenkeun kentang goreng malah dicocol jeung coklat. Saurna teh enak cenah bari jeung emak bapana suruh nyobian kentangna dicocolkeun coklat pan aya cek urang mah anehnya. Nanti mamanya hidup terbang ke kita gitu. Jadi bisa.